Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Kuring, Mega Rahayu, SMA Negeri 8 Bandung, baris nyanggakeun video PPL siklus tilu, wilujeng nyaksen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tiasa patepang deui sareng hidupnya. Damang sadeana. Alhamdulillah damang Bu. Alhamdulillah. Nuju saridubuk naon ya teh? Nonton drakor Bu. Nonton drakor penthouse. Lajeng naon deui? Main game. Maca Quran. Masih semangat ya teh? Semangat Bu. Semangat, kudu semangat. Ayeuna masih diajar bahasa Sunda sareng ibu. Masih sareng Ibu Mega. Satacan diajar, hayu urang ngadoa heula. Ngadoa dipimpin ku Fadilah. Enggak Fadilah. Tata acan aluran diajar, hayu orang ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Hatur nuhun Fadilah. Ayeuna satos ngadoa ku ibu dicek heula. Saha nu teu acan lebet kalanya ditinggal heula partisipanna ieu ku ibu dicek Ali Jaki. Ayeuna Renaldi. Tong hilap dibukanya videona sapados katingali cantik dan gantengnya hidup teh. Deswandara, aya. Dila, Divka, Fadilah, Miftahul Jannah, Prayoga, Ripalni, Tresa, Vina, Jula. Alhamdulillah sadayana tiasa patepang deui sareng ibu dinten ieu dina pengajaran bahasa Sunda. Bade deui ajar naon ayeuna teh? Ayeuna terang teu? Cerita Bapak Bu. Ya, masih ngeunaan carita babat. Cobi saha anu bade review minggon kamari urang teh diajar ngeunaan naon? Tapi Bu. Mangga Renaldi. Minggon kamari Bi diajar struktur teks cerita babat. Nyata anu pertama aya Manggala Sastra, anu kadua eusi, anu katelu kolokon. Manggala Sastra nyata eusina sanduk-sanduk atawa mentawiji kanu mangkuasa jeung karuhun serta mentampura kana kaenceran menulis. Eusi mangrupa pokok cerita dina cerita babat, kolokon nyata penutup cerita. Itu Bu. Ya hatur nuhun. Janten minggon kamari teh urang teh diajar ngeunaan struktur. Aya bubuka, eusi, panutup. Nu tadi teh aya bubuka teh Manggala Sastra, teras eusi sareng kolofon dina panutup. Ku ibu oge tos dijelaskeun dina PowerPoint lajeng dina LKPD-na. Hidup tos tiasa ngarjakeun naon namina teh ngabedakan struktur dina eusi carita babat. Sae pisan. Tah, lajeng ayeuna atuh urang diajar cara naon namina teh nyaritakeun deui eusi teks carita babat. Dibagi kelompok heula nya, mangga. Kelompok hiji saha wae? Cobi aya nu tiasa ngabacakeun kelompok anu tos dibagikeun mangga. Kelompok hiji Deswandra, Gila, Renaldi, Ripalni, Vina, sareng Julal Bu. Ya. Kelompok 2 berarti Sesana saha wae? Kelompok 2 saha? Ali, Yoga, Saha wae? Ali, Yoga,
Ali Yoga Yoga. Fadilah Mohon. Rifka Saruna. Ya, janten ke ku ibu di kelompokkan dina breakout room-nya. Ku hidup ayeuna tingali ayeuna kana inti kegiatan, ku hidup tingali materi anu baris didugikeun ku ibu. Ayeuna tingali heula carita babad pangajaran basa Sunda kelas 10 nya. Kumaha carana nyaritakeun deui si teks babad teh? Aya lengkah-lengkahna. Nah, nu kahiji, lamun misalnya hidup maca atanapi nitenan video, kedah ditonton atanapi dibaca secara gembleng, seluruhnya ya secara gembleng teh. Pajeng tulis tokoh-tokohna, catet tokoh-tokoh nu aya dina eta carita teh catet, terus katingali watakna kumaha bager, sombong atanapi galak atau naon eta ditulis oge supados teu hilap. Lajeng nu katilu tulis latar settingna, misalnya di scene 1, scene hiji misalnya di hutan atanapi di masjid atanapi di mana ditulisnya latarna settingna. Aya nu bade diteruskeun heula? Kami teu aya, hayu urang lebet kana contoh teks carita babad. Ku ibu di share video nanya supados rame, mangga tengetak nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepangdi pamiarsa sareng sim carios dina bahasa Sunda anu judulna Babad Godog. Acaritakeun zaman baheula di tanah Sunda ngadeg kerajaan Pajajaran. Nu ngaprabon di eta kerajaan teh jurugna Prabu Siliwangi kagungan putra pamegat satria pinilih tanding jujulukna Gagak Lumayung. Gagak Lumayung dijenengkeun wakil kulamana di eta kerajaan jujulukna Prabu Kian Santang. Hiji waktu Gagak Lumayung atawa Prabu Kian Santang aji ngungun bae sabab boga kasusah pedah geus lila henteu mendak pikeun pitandingan jurit sarta boga kapan. Eta tadi contoh teks carita babad anu tos divideokeun judulna carita babad Godog Garut. Ngeunaan saha sih carita babad Godog Garut teh? Tahana bade ngajelaskeun mangga. Babad Godog. Ya, Bu Ya. ya. Mangga saha? Ali, Bu. Ya, mangga. Ini diceritain ulang. Jadi awalna teh Raden Kian Santang teh hoyong ningali geuna sahabat ayeun bisa ngerehan Raden Kian Santang selama ieu. Emprah kala Kang Ali. Lebet kana breakout room. Ku ibu dibagi dua kelompok. Kelompok hiji lebet ke kelompok hiji, kelompok dua lebet ke kelompok dua. Ayeuna orang presentasi per kelompok. Tadi kan tos dibagi dua kelompok. Lajeng ayeuna kelompok hiji heula mangga saha nu bade presentasi dihaturana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Abi Renaldi Putra Prasetya perwakilan di kelompok hiji bade ngajelaskeun materi ngeunaan carita babad. Prabu Kian Santang teh salah saiji putra Prabu Siliwangi di Kerajaan Pajajaran anu kawentar saktianana. Itu anu kapihatur di kelompok hiji apunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emprah kala kanggo kelompok hiji. Hatur nuhun.
Ya, tadi aya aspek kabahasaan eta contoh anu aya dina kalimat-kalimat dina basa Sundanya. Lamun misalna hidup dilarapkeun kana teks kabahasaan nu aya dina teks carita babad, tadi kan tos kapanggi aya kecaprek keur terus nanti jeung sajabana eta lebat oge kana aspek kabahasaan anu aya dina teks carita babad. Kayaknya Lajeng ayeuna kelompok 2 mangga presentasi, saha nu bade presentasi? Mangga kelompok 2 bade share screen? Mau pada share screen, Bu. Tuh. Gampang ya. Tiasa tuh tadi lengkah-lengkah nu dilalapkeunna berarti kan maca heula nitenan heula video lajeng dicaritakeun deui eusina. Aya nu bade diteruskeun sataacan panutup? Kamu cekap. Cekap ya. Mugia tos pahamnya sadayana da palalinter atuh ieu mah. Masih semangat? Ah, Iya, tuh kudu semangat. Oke, Kudu semangatnya. Ayeuna saha nu bade ngareview hasil kegiatan dinten ieu? Mangga. Padilah Bu, sono. Padilah teh aduh abi wae Bu, jeung jeung Padilah teh. Padilah sing rido. Mangga, Padilah. Mangga Padilah. Aduh. Jadi tadi atas nonton cerita Babad Godog Garut, nyata cerita tentang Prabu Kian Santang nu neangan lawan karena Prabu Kian Santang teu aya nu ngelehkeun tapi didinya sabab sombong Prabu Kian Santang jadi kamakan omongan serangan nyata aya nu bisa ngelehkeun. Nu kadua nyata presentasi per kelompok nyata kelompok 1 jeung kelompok 2. Atas Alhamdulillah atas rengse. Hatur nuhun sadayana. Ayeuna urang tutup wae pangajaran dinten ieu ku doa. Saha nu bade ngadoa? Dipka katanya. Difka, mangga Difka. Gimana Bu doanya? Saat tos diajar, ayo orang ngadoa di kawitan. Mangga. Juga on cam Bu, marahin Bu. Mana? Karena baterainya nggak bisa on cam. Ya gitu. Ya wios teu naon HP-na meureunnan udah digentos. Mangga Difka. Saat tos di kawitan, hayu orang ngadua mulai. Selesai. Ya, Rengse, atur Rengse. salam. beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun tepang deui minggon payun tong hilap cek Google Classroom. Nah, kanggo ngerjakeun tugas-tugas. Tong hilap engke di akhir pengajaran aya ulangannya, semangatnya. Siap. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Dadah. Salam. Sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten samudaya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.